Wilujeng tepang baraya, kumaha kabarna? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Sekalipun mungkin ada yang baru saja ditinggal menikah oleh pacarnya. Jangan bersedih ataupun berkecil hati, karena video kali ini saya jamin akan menghibur kalian sehingga akan lupa dengan masalah yang sedang kalian hadapi. Selain itu juga, urang ngamumulikeun karena kesenian atau budaya kita sendiri, sekaligus mengenang karya-karya dari maestro wayang golek, yaitu Ki Dalang Asep Sunandar Sunaria almarhum. Namun sebelum itu, seperti biasa, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya juga, agar baraya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan tidak akan basa-basi lagi, hayu urang gaskeun. Anak sok kasasarnya lampah anak masuk kasasar anaknya kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung. Lagu naon dari akang ngana hari ringan itu saja jalan. Alah lagu sungsang jadi lain saja jalan hari ringan lu Kang Wadi. Kawas nuker ngabang berangkeun. Beda sama lagu Siwanjana. Bari urang ngabang berangkeun hate dek teh euy. Naon oke ngabang berangkeun hate akang? Bapak dewe kapuragaan. Kapuragaan naon panyawa? Oh. Nah, tu damang pun bapak parantos sasasi setengah. Naon panyawatna ri akang? Ai mimiti nama hareeng ateu juru soca. Oh, Dinas juru socana teh kawas turuwisan mimiti nama. Mimiti nama. Ayeuna teh geus sagede duegan. Geus ngimbangan kepala. Orang moal tumor mah kitu. Heuh nya teh meureun anu disebut tumor teh ya. Tumor anas. Tumor ganas teh. Deui mah mun tu. Koceak we. Oh jatang tos akang atuh. 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui. Ayeuna teh. Boa-boanya. Teu bisa mapah eta teh pun bapak teh. Oh nyatang tos ai soca kagak. Ma jerit teh cing cenah jang. Kumaha cenah geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh. Oh tah popokan ku surawung sugan ka. Dipopokan ku daun paria. Wallah supados tiis supaya tiis, malah meureun eta manu jahil ka aing. Kumaha Kang? Cing cenah bapa mana teh popokan ku timuning. Dilaksanakeun ku dewek teh. Aitaeun lain. Wah, kalah buruk. Ada kokotor eta teh makan. Oh nya teh kitu. Cing perlukan karbit. Teuing beureunan ku si gareng basa kamari basa dina muludan. Kumaha ku si gareng Kang? Da si gareng mah percayaan keneh gini. Oh, ari manehna mah bener. Pusaka keris baheula teh di mandian. Di mandian dicakcelakeun. Dikosok, dikecelakeun ngana cisoca bapa. Atunya heueuh ada penyakit meureun teh mah. Keris kotor komo baheulana meureunnan ngaran-ngaran keris keur maehan batur. Diracun heula ayeuna dicakcelakeun ngana panon. Euy, untung teu lolong deh. Nah, eta loba mitos kitu teh jelema. Baheula kitu so teh ayeuna mah geus zaman kemajuan. Zaman canggih. Hah? Zaman kemajuan atuh ayeuna. Teu kudu kitu. Dokter we. Nya. Nya bener Kang. Modern ayeuna. Ada pikiran oge meureun kudu modern, urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi. Atuh pugu kudu ningkat. Informasi geus loba ayeuna mah boh media cetak, elektronik, boh media cetak. Geus nyebar. Yaku teu meunang beja. Bener. Nya. Asal urangna we leukeun, urang mah. Ieu loba animisme dina zaman modern ieu. Oh, nyata kitu. Heeh. Brung kasih dawala ka dieu kitu. Nya sok atuh Kang. Urang hiburan ieu ngahibur panganten. Ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek. Enjing. Pan wengi enjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit. Sae. Urang doakeun ku urang cing aya dina kakiatan. Amin. Lahirna batinna heuh. Kadenan. Itu dah. Alah, sok ah. Sok yang wani.
sok aya wae lepatna Saloyo komo sapertosim adi kandang sunaria Duh. tuna budi sisi pangarti Ya kalau yang teteh ayo. pula rasa pangunggulna Pada rutin. kabantu sok yakinna Apa aja? Mualanggeng salamina sok pinanggi sok pinanggi jeung apesna Wah. nayagama Duh. anu nyarena sadaya ngaturkeun lagu nyangakeunna Beda. kawilujengan kasadaya kaom dangu nyangakeunna Duh. Bang. puasa tinggal meserkeun di kancana nyangakeun sama sinuna sin abdi ka sadayana Untung rokokna murah. Duh. Bang. Duh. Apa? mula sarana dunungan kecapu duraja ngepakna ulangan pinter nyari sangkang maya karasana heup sia heup nganyen bisa capekeun ya hirup teh sia Dari mana? Pergi pucuk tinggiran. bieu teh kan nutukeun teh sagong deui Lagu dewe ke apa lagu pupulanna bieu teh. ah nyata atuh geus teu nyaho deungeunah bangsa urang Geus eueuh rasa dua kan. paingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan Paingan. mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan Ada benar. tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh Benar. ulah wakan nyalahkeun batur Orang batur gini kan. ihdina sirata mustaqim Naon teh Kang? eta teh unggah salat diomongkeun dina Fatihah Moho. hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia Paingan coba cilaka tuh mo. ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti gebrus Benar. Doa minta salamet di pigawe kecelakaan. Sadiakeun rahmat. ditulisan dina tongong truk utamakan selamat dina tongong truk nyelap teh mah ai supirna balangah mah ngarti kusruk Anger cilaka. eta utamakan selamat memilu nongeng deh
Dai Allah mamaha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Bener. Contohna urang boga balong. Kumaha? Wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan. Impun milungakan. Kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan. Bener. Orai kadut oge milungakan. Ngilu. Malah nu diparaban ku urang teh orai kadut teh ngahakan deui teh kanu diparaban ku urang. Bener. Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke? Kumaha? Dipisahkeun pan kun boga tah ieu mah meureun lauk emas. Simpen aja di ditu tuh. Di heran caina. Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujair. Tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah. Atawa ieu mah keuyeub. Tah ieu mah keuyeub. Tah dikitu sia. Sok. Akhir tina pagawean teh. Bener kan? Nya Ai rejeki mah ngilu dahar teh. milu di dunya mah dahar kabeh oge. Boro-boro kitu sasatuan. Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipek-prek engke di akhir. Ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun. Itulah lalaki nu bijaksana. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal. Anu halal bener kan. Saeunggeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu. Ka dulur ka tetangga. Saeunggeusna ka dulur tuluy tatangga. Saeunggeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah. Ka masjid mah nya anu bara maen mah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang. Jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang. Contohna makan urang keur cicing di sisi jalan. Cing. Aya jelema nu ngaliwat. Ceuk urang teh kemana goblok? Kumaha teh mana teh? Lain di teh mah tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jek we. Kada beungeut urang. Tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiring. Teu jaga-jaga teuing. Teu jaga-jaga teuing. Si orang kumaha amal perbuatan. Cek pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui, bakal kasamper deui. Bener. Nu mata kumaha atuh carana? Qad aflaha man jakaha, bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Ulah aya eta Kang. Ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas. Panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema. Tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani. Pek pikir. Perlu dicatat. Pek pikir. Perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang. Silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan. Mikiran modal. Teu mikiran modal sia mah. Kari ini ti mah teh mah. Bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro. Ngomong gitu. Si orang geus teu Ngawiwirang batur sia teh. Si orang geus teu bisa dibanyolan. Menggorengkan ke sesama hirup.
ulah kitu pinggan mah. Jangan menjatuhkan nama baik saya. Moal sekali-kali deui ya nama Ari sugan teh moal ngamek tadi namanya. Teu ngamek aing mah ngabejaan. Di dunya mah saling wasiatan. Bener. Mapatahan. Sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang keneh bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pas ini teu dijadikeun nya bener kan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun pepatah kolot karasa bener aya nama cek da sabenerna mah euy unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseaso teh jelema kulantaran beda bahasa. Oh beda bahasanya Kang. Contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda aya garam. Bahasa Indonesia. Tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio gitu boga. Kurung batok liok-liok. Masak tanitah ke anakna cing kuat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawean di Jakarta di toko besi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal garam jeung uyah teh eta kene eta di lingkungan keluarga di lingkungan keluarga apa naya kene nu belenggu hitungan keluarga geus pegia-kia berapa kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Kang Malik Yaumidin maksudna sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh eta hartina teh kitu raja di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ai Prabu kasaha? Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih seungitan, silih pajukeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Jadi ai Prabu kasaha? Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Iya kana bodoh. Teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rahim. Ar-Rahmani Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahmani Rahim naon hartina? Cek Akang. Welas jeung asih. Welas jeung asih. Ai moto Siliwangi naon? Welas asih silih asah silih asuh silih asih gini eta barangna mah anger eta bahasana nu beda teh beda sebutan dina bahasa geuninganna beda teh gaul si anak pek jelema nu silih asah silih asuh silih asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Oh, maksudna kumaha ceuk Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus silih asah silih asuh silih asih tang aing aya di dinya. Hari ieu gerbeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah hayang dewegannya Kang bener tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi sing ngancik dina diri sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna oh
bener. Brai panon poe ti belah wetan cek urang Sunda teh mah. Cek urang Arabna teuing. Cek urang Sunda. Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Cek urang Sunda kecemplung sote. Ai cek urang Inggris atawa kecemplung. Teuing. Buat teuing cek urang Inggris mah kucing. Barangna mah eta keneh euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruahna. Oh, eta. Naon rasa? Pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha? Asin. Pasti asin pasti. Pasti. Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna. Nya asin meureun. Asin sarua. Asin sarua. Aya gula. Amis. Tuh. Nu matak alo ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua. Sajajar pajajaran disebutna. Oh, eta rasa teh. Sarua. Cokot mah sarua na we atuh. Ulah perbedaan ya kan? Bener. Ulah dina soal perbedaanana. Persamaanana. Ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung. Pada eta keneh sesebutanna mah. Pada eta keneh malah ceuk anekdotna, ieu mah ceuk anekdotna. Bakang. Hah? Naon cek anekdot. Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung. Aya anu baruleh. Harita teh teu percaya cenah dijahit we, marukana geus asak. Tak anu geus asak mah urang Sunda. Hideung teuing teu. Ya, sawo mateng disebutna ge. Tuh. Jadi pegek teuing teu, mancung teuing teu. Tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Aduh, ampun. Sebagai ulah nih. Uang lembaran. Tahajud. Nya. Bener Kang. Yang bejakin ka padana. Aduh, ampun. Tah gitu euy. Jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate. Hate bersihkeun. Bersihan hate urang bersihan baju. Gitu tanya. Bener Kang, kudu bersih. Dewek mah kitu sote ngabejaane kasih lain. Ngelingan. Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seri wungkul tapi kudu nambahan ilmu. Sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi. Rugi. Aja bawaeun balik cek kolot mah. Tuh. Tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak. Bahan pikiran. Bahan pikiran. Pikiraneun. Pikeun kasalamatan urang tilunya. Ayeuna kuluantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari agama beda-beda aliran. Beda aliran. Ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngaberontak. Nu matak kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade. Jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang. Kudu aya curiga mah. Kudu bisi ieu mah. Bisi kejadian cara nu geus-geus. Bisi jadi mamala ka urang-urang keneh. Tamu wajib lapor teh didinya. Jadi tamu teh wajib lapor teh didinya. 1 kali 24 jam. Naon 24 jam teh wajib lapor. Lapor. Lapor pegek. Kudu diketahui. Bae dicarekan pegek nu mancung mah. Bener Kang, waspada. Ya sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah. Nah, wae disebut musibah. Musibah Lah jelema mah urang atuh. Tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereungpeunan.
sarua jeung boga salaki kajariken nya kan. Meureun eta mah ngawayahnakeun manehkeun cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru. Abdi jalmi soleh kan. Kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik. Heeh. Tak kitu euy. Sae. Nya. Anu penting mah urang saling doakeun nya. Amin kan. Amin. Si Ari mah kana hianat eureun nya. Kitu teh euy. Sae kan. Ulah sakali-kali deui teh ngaheureyan dewek nya. Oh mangga moal Kang ayeuna. Isin ku Bapak Wahyu Effendi itu. Isin ku hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih. Isin ku Pak RT. Isin ku Pak RT kan. Isin atuh ku Pak RT. Nya. Ku Eyang Atin. Wasir nasib ibu nenahnya. Naon? Pek siapa? Khawatir nasib ibu nenah. Oh, heeh. Heeh. Khawatir ku pamajikan dewe ku ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek. Alah, ka seniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh. Kreativitasna Kang. Nya. Dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun. Nya payah kayak kelengen depan urang teh. Kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna? Maka Dewek mah mung narima murah ngadalang. nah hari Akang. Wah anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun. Kira kabageanana Kang nya. Kabeh kabagean sararea. Ame rata. Nya keun bae aing mah bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan. Bener Kang. Itu 4 jutaan pek. Duit gede tanagan. Pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna. Insyaallah kana. Sugan balik ngawayang TBC. Lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh. Oh, nge-MC-an. Nge-MC-an. Gitu. Atina naon hirup mah? Mawe. Heeh. Rupa-rupa cara hirup mah. Mudah-mudahan kapayun di sini teh satepang gede urang sarereanya. Amin Kang. Heeh. Alah. Di sini ieu sing panjang deul. Nah, itu dia Baraya. Semoga bisa terhibur ya. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tutup lawang si Gotaka.